Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murang kali sadayana panginten dinten ieu urang sadayana bade diajar pangajaran genep. Sateu acan kana pangajaran, hayu urang sami-sami ngadoa sasarengan. Istidadan sikap berdoa, mengangkat tangan, kepala tundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, kami meminta kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Panginten dinten ayeuna lebet kana pangajaran kagenep. Mangga hidup buka halaman 58 nyaeta aya panggelar basa. Nyaeta nyaritakeun gambar di mana aya gambar anu kahiji nyaeta di kelas. Di kelas biasana sok bersih, margi diberesihan ku ibu bapak guru atanapi panjaga sekolah. Nah, di kelas eta aya bor kanggo nyerat ibu guru di mana pami ibu ngajelaskeun teras diseratna dina bor. Saterasna aya meja murang kali pami murang kali lebet sakola nya mudah-mudahan sekolahnya sapertos biasa. Murang kali lebet sakola didinya nyerat naon nu diserat ku ibu guru di bor. Nah didinya oge aya meja sareng kursi bapak ibu guru di anggona kanggo nyimpen buku pangajaran bapak ibu guru sareng pami murang kali nuju nyerat atanapi atos rengse di pariosna di meja bu guru. Nah, mangga ku hidup buka halaman 58 didinya aya gambar Agung Marwan Tia sareng Weni. Agung Marwan Tia sareng Weni teh eta nuju bebersih di halaman sekolah. Di mana halaman sekolah teh kedah bersih margi supados teu aya panyakit. Biasana panyakit sapertos nyamuk sok cicing didinya dina wadah anu bekasnya anu cayeuna teh jernih tina cai hujan sapertos kitu. Nah margi halaman sekolah teh kedah bersih teras oge sok aya tatangkalan atanapi tutuwuhan eta teh kedah diberesihan supados bersih halaman asri tur endah ditinggalinannya pami lebet ka sakola teh. Nah di halaman 60 sareng 61 didinya aya huruf anu diserat ku seratan sambung. Nah didinya aya cara kumaha nyerat huruf sambung. Misalna huruf sambung C, G, H, J, N, K, L, M, D, P, R, S, T, W, Y, N, eng. Nah didinya aya contoh kanggo nyerat huruf bahasa Sunda seratan huruf sambung. Anu salajengna hidup mangga diregepkeun aya pangjembar basa di mana dina pangjembar basa teh aya lembur kuring dina halaman 61. Nah lembur kuring wayang golek. Wayang golek kasenian khas di Jawa Barat yang diigelan ku dalang dijieuna tina kai. Dicekakeun sakieu wae pangajaran ti ibu. Hapunten abili seueur kalepatan.
Murang kali sadayana kanggo tugasna mangga hidup buka halaman 60 nyaeta ngadamel atanapi nyerat huruf tegak bersambung didinya atau aya contona mangga ku hidup dikerjakan sapertos contoh nu aya dina buku paket halaman 60. Sabtu acan diakhiri panginten hayu urang sami-sami ngadua sasarengan istidadan sikap berdoa mengangkat tangan kepala tundukkan berdoa mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.